ngariung jeung nu digawe tuluy dibere genjer kudu ngaramet. Wilujeng tepang baraya orang bungbulan. Jadi isuk-isuk ayeuna mah bagian ngurus nu digawe ieu teh di mamah keur aya nu ngaramet. Heuh sok resep geuningannya lamun dahar ngariung kieu teh nikmat pisanan karasana teh. Pokona mah geuningannya sok ngaler ngidul ali ibu-ibu geus ngarariung kieu teh. Heuh dimaklum we geuningannya da atuh kumaha ibu-ibu mah bibirna dua geuningan. Dahar geus beres hayu ayeuna mah urang miara genjer jeung eceng ieu teh pamere panti nu ngaramet tadi ieu teh. Sok sanajan osok pabeuli tina bujur oge atuh da ari kana karesep mah kumaha deui. Heuh dan nu kieu manggeuna geuningannya rek dipasak ku kumaha oge. Masakna mah sok taralila ngan pedahna teh heueuh ieu tah miara miceunan akarna nu sok rada bangrangana teh. Heueuh nyata lamun teu apik miara teh sieun aya jukut ka dahar, sieun aya lemeta ka dahar. Heueuh sok sanajan sagala di dahar oge da atuh mung urang teh kudu ngadahar jukut mah euy da lain sasatoan urang teh lain doma. Aya atuh di dieu nu resep kana genjer sareng eceng. Heueuh geuningannya nu kararieu mah balik jinis ieu. Anu digayem genjer gegeg balik deui genjerna teh. Kumahan genjerna geus anggeus tah ayeuna mah hayu urang nguyab-nguyab ieu tajang